Hei sakabeh umat Islam nu aya di ieu alam, anu sami paham wajib ngaji masing dawam. Margina urang sadaya hirup sakadar ngumbara, duka isuk duka jaga rek ninggalkeun alam fana. Geuning hirup teh teu langgeng urang sing ngarasakeun, sanajan masih katineung umur hayang panjang angkleng. Urang teh salaku umat sadaya mikul amanat, wajib ngaji wajib sholat 5 waktu ulah telat. Entong hayo bae sibuk ti sore dugi ka isuk, da dunya mah bakal amruk, jasad urang bakal buruk. Nu mawi sing seueur eling ti beurang sareng ti peuting, silih ajak silih aping silih jaga silih geuing. Tukang dagang tukang tani sing nyaraah kana diri, meh dunya akhirat terugi, tong tinggal sholat jeung ngaji. Jerih payah banting tulang, beak peuting beak beurang. Eueuh waktu anu senggang, belaan ngaji teu datang. Karepot jeung kariweuh moal arek reureuh-reureuh, boro nu sagala eueuh ngala dunya moal sebeuh. Dunya tungtut elmu siar, pan urang wajib ikhtiar. Supados urang diganjar waktu ngaji ulah liar, sanajan repot digawe eueuh waktu anu nyalse. Pepeujeuh geuwat tong pere, pagawean tunda bae. Geus datang malakal maut, taya budak taya kolot, taya sose taya repot, tetep nyawa mah dibetot. Teu bisa mundur sadetik, najan urang bari ceurik. Harta banda teu dilirik, tetep urang bakal balik. Balikna ka alam kubur, waktuna ninggalkeun lembur.
Ayeuna mah amit mundur, harta banda milik batur. Anu menang jerih payah, loba kebon loba sawah. Kandaraan katut imah, geus maot ku batur pasrah. Aweuh anu bisa nulung, sanajan duit satangtung. Engke mah bakal kaduhung, ngan dunya nu digugulung. Henteu inget, henteu apal, isuk rek datangna ajal. Beak waktu eker amal, akibatna hirup gagal. Sapanjang hirupna poho, padahal ajal geus nempo. Nyawa urang didodoho, dicabut teu mere nyaho. Pepejesing buru-buru, mengpeung aya keneh waktu. Pikeun urang nyiar elmu, saban dinten saban waktu. Hirup urang masing mikir, rek ngajawab munkar nakir. Nu datangna mata gimbir, bari mamawa gegendir. Hayu urang geura tobat, mengpeung urang acan telat. Omatong ninggalkeun sholat, ngarah salamet akhirat.